billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'nal ijmali utawi kilah iki kumana kang bangsa kesimpulan. Ziyaratul kuburi masyru'atun utawi ziarah ing kubur iku kang den syara'aken. Ziarah ke kubur dititah menurut ahli sunnah wal jamaah. Siapa mengarang ziarah kubur, cara di Mekah, cara di Madinah berarti Wahabi. Waqadna asyari'u anha lan menyegah sapa syari' anha saking ziyaratul kubur fi sadril islamin dalam wujudan Islam. Allah melalui kanjeng Nabi nyaram ziarah ke kubur diulah di waktu awal Islam. Lima kana nasu hadithi ahdin bi ibadatil kubur. Kena barang kang ana sapa manusia iku kang anyar kabeh janji kalawan ibadah ing kubur lantaran manusia anyar asup Islam ngaibadahan al-kubur jadi cilaka kena sebab di zaman baheula jelema sarua datang ke kubur menta-menta ke kubur bahkan foto-foto sahibul makbarah ditenden di luhur bahkan dipatung-patungkeun disembah-sembah besi jadi kos kitu dicaram heula dilarang ulah ziarah ke kubur. Nah an-nabi wa an ziaratil kubur temenan. Tapi kablah dia nangis aman tina pamusyrikan summa uzina fiha gari-gari dan izinan apa fiha ing dalam ziarah kubur ing dalam mangsa kang weneh setelah ningali kekuatan iman tauhidna mantep geus moal gulak-gilek mulai minta ke kubur pasti minta ka Gusti Allah maka dianjurkan ziarah kubur. Jadi nu salah Bapak Amin Rais ngalarang ziarah kubur bener nilik kana zaman anu alananyar rempaneun besi musyrik. Gus Dur nitah ziarah ke kubur bener lantaran geus aman cek Gus Dur tina pamusyrikan. Jadi nu salah bala lener kabeh ge. Nu salah sebab hadisna sapotong-sapotong. Geus Amin Rais maca hadisna sapotong nu kamari dicaritakeun teh kuntuna haitukum an ziaratil kubur sakitu doang. Gus Dur mah macana datang kang geus pazuha jadi beres geus jang urang kumaha tuh keur urang mah gampang gua kira-kira untung atuh zarah kira-kira tuh layu leuwih bego ieu morengan. Masyaallah lumayan barang jadi pamimpin zarah gua hari kabeli sekupi alhamdulillahirabbil alamin dikembangkeun gunyana ziarah bekitu sate lain beki leuleus sate bekitu sate wa bana syari'ulan mertalakeun sapa syari'al hikmah ing hikmah kanjing Nabi nyaritakeun hikmah ziarah kubur min ziaratiha saking ziarah ing kubur wa iyalan itibaru lan utawi hikmah iku aliyati baru ngalep itibar
jadi orang ziarah ke kubur disunahkeun jangan lebih itibar oh aing ge bakal ngajepat ngujur ngaler orang di dieu kuari aing di bos-bos kuari aing di lurah-lurah di camat-camat di bupati-bupati di bapak-bapak orang isukan mah aing ngajepat di jero kuburan nu nuturkeun kuari aing di ustad-ustad kuari di kiai-kiai di mama-mama aya nu ngamamang-mamang urang marah tolol sia kunaon mamang kiai atuh orang ge mah ngajepat di jero kuburan itibar ta urang ente nu kasep teu nu goreng dikubur bae ente artis ente jelema caca tetep dikubur bae ditempelkeun orenganan pipina kana taneuh nu kamari diulas-ulas diusap-usap jadi kebanggaan di layar kaca isuk pageto bah ditempelkeun pipina ka jero di jero kubur katan aing ge bakal kos kitu tuh itibar garan duh jadi sagigireun aing teh jelema sugih jadi kubur bae orenganan nu ieu mah susah komo nu susah mah dikubur jasa geus malah hirup-hirup dikubur aduh bakal dikubur jasa ya Allah ya Rabbi itibar jadikan itibar orenganan di jero kubur teh orang bakal diudangkeun ditanya jadikeun itibar masyaallah hiji nomor kaduana wa zikrul akhirati lan eling kadua akhirat hikmah daripada ziarah kubur bakal eling ka akhirat awal daripada akhirat adalah pintu gerbang maut diasupkeun ka jero kubur ieulah ngamimitian memasuki alam akhirat nu milu ka jero kubur kecuali amal urang panen di jero kuburan ketika amal-amal urang bagus tiga amal-amal urang goreng urang di jero kubur bakal kapanggih minimal jeung syuja'il aqra bakal kapanggih jeung kalajengking kalana lain sagegede kala nu di urang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kalana sagegede onta kalana sagegede onta didinya urang ditindihan ku kala gedean kala jeung urang masyaallah nu ditindihanna sagede Habib Rozak aduh ai kalana gede jasa Gusti Allah nu agung zikrun lil akhirat zikra lil akhirat zarahkeun awak urang jeung inget-inget ka teu kudu babacaan teu kudu ulah waka babacaan heulangan lantaran dipermasalahkeun ku Muhammadiyah loh jeung babacaan sagala emang datang gitu jeung geus pae zaman tabnu adamin qata amalu udah enggak usah baca-baca teu kudu heulangan geus bae heulangan datang ka kuburan itibar ingetkeun ka akhirat ulah kudu babacaan geus biasa kitu geus ainya embung-embung teh mah babacaan nomor katuluna wa tazidulan ngazuhudkeun fi dunya ing dalam dunya ketika orang ziarah kubur bakal embung kana dunya saeutik jang naon atuh dunya ieu lantaran jaga supaya mah geuninganan jadi siksa dunia mahalalu hisabun wa haramu iqabun halalna jadi hisaban haramna jadi siksaan kuayana ziarah ka kubur daya di jero-jero kubur teh jelema anu keur disiksa ku sebab dunia jelema terus urang inget-inget kadinya mulai rada embung ieu sekupi di bawah ziarah sugan we hasil sekup hasil ziarah kabeli Avanza naik jadinya lain zuhud kuduna mah zuhudnya orang zara make Avanza isukan malah tuh make sepeda kamari Avanza menang meuli Avanza menang sekupi menang meuli sabareu 14 juta 12 juta cenah nah juga ganti ku ari sepeda menang meulina sabareu 20 juta pan mahal sepeda eta paranti lilek paranti bae Sabtu teh keliling linpod jadi mahalan sepeda zuhud jangan naik sepeda tolol aduh masya Allah zaman gua di Bogor sekarang itu ya
taye ngaziarah ka kubur teh ngazuhudkeun itu terhadap dunia. Jadi orang mancan bisa ziarah teh itu salah sahiji bae itibar ingat ka akhirat, ngurangan resep kana dunia, ngurangan resep kana dunia. Wali ajalan kena iki itibar wa zikra fala yaliku biha, maka waranana layak biha galawan ziarah ila rijal wangi ngapa pirang-pirang lanang. Lumantak nu layak ziarah malalaki awewe mah ulah ziarah kecuali ka nabi, kecuali ka para rasul, kecuali ziarah ka para wali. Eta mah teu naon naik kitu mah ziarah kanu biasa-biasa, ulah lalaki bae nu ziarahna. Kuat sabrim karena kuat sabar rijal lantaran kuat sabarna lalaki mawa kamalidinihim lan sempurna agamanya rijal wa tata'agadu bihaqil walidain lan narima kuku ya rijal dalam hak bapa yang roro lima warada pidzalika na barang kang tumeka yama pidzalika ing dalam mangkono-mangkono ziaratul kubur at-tahlilul labzi wallahu a'lam bissawab.